Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kaayana dinten ieu barudak? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dinten ieu urang diajar ngeunaan kecap kantetan. Hari ini kita akan belajar mengenai kata gabungan atau kata majemuk. Pek perhatikeun kecap di handap. Aya kecap bawang. Nah, tingali gambarna. Tos jelasnya, naon eta bawang? Bawang nyaeta tatangkalan nu dijadikeun bumbu dina kadaharan. Bawang adalah pohon atau umbi-umbian ya yang biasa dijadikan bumbu dalam makanan. Ayeuna tingali deui aya kecap bodas. Tingali dina gambar. Nu dina jero kotak hideung. Yang di dalam kotak hitam. Kecap bodas hartina nyaeta warna pokok nu sarupa jeung warna kapas. Arti kata putih yaitu warna dasar atau warna utama yang hampir mirip dengan warna kapas. Ayeuna urang hijikeun kecap bawang jeung kecap bodas. Jadi bawang bodas. Arti tina kecap bawang bodas nyaeta bawang nu rupana bodas. Arti dari kata bawang putih adalah bawang yang bentuknya berwarna putih. Bawang bodas mangrupikeun contoh dina kecap kantetan. Bawang putih merupakan contoh dari kata gabungan atau kata majemuk. Ayeuna naon eta kecap kantetan? Kecap kantetan nyaeta dua kecap anu digabungkeun terus ngandung harti anyar. Kata gabungan atau kata majemuk yaitu dua kata yang digabungkan dan atau lalu mengandung arti yang baru. Seperti kata bawang bodas. Tadi akan membentuk arti baru. Ayeuna urang tingali deui contoh anu lainna. Di dieu aya kalimah eta bumbu teh tuluy direndos dina coet batu nu rada jebrag. Perhatikeun kecap anu di warnaan ku warna beureum. Bumbu itu langsung diulek di dalam coet batu yang agak besar. Nah, di dieu aya kecap coet batu. Nah, tos jelasnya coet batu rupina sapertos naon? Eta aya dina gambar. Harti coet batu di dinya nyaeta coet anu bahanna tina batu. Jadi arti dari coet biasanya ulekan ya. Kalau kita mengatakannya ulekan batu, ulekan yang bahannya berasal dari batu. Dibuatnya dari batu. Nah, eta mangrupikeun contoh nu kahiji. Ayeuna urang tinggal deui contoh nu kadua. Aya kalimah sanggeus bumbuna lembut, indungna ngasupkeun kacang panjang nu geus diteuk-teukan, engkol jeung terong anu geus meunang motongan.
Setelah bumbunya lembut, ibunya memasukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong, kol, dan terong yang sudah dipotong. Didinya ayah kecap kacang panjang. Di situ ada kata kacang panjang. Nah, rupina sapertos nu aya dina gambar. Bentuknya seperti yang ada pada gambar ya. Artina nyaeta kacang anu bentukna panjang. Kacang panjang artina nyaeta kacang anu bentukna panjang. Jadi walaupun sudah dipotong-potong tetap saja namanya kacang panjang. Di dieu aya contoh kecap kantetan nu sejenna. Di sini ada contoh kata gabungan atau majemuk yang lainnya. Aya kalimah, Winda meuli cau nangka 2 sikat. Cenah rek terus disepan. Winda membeli pisang nangka 2 sikat. Katanya akan langsung dikukus. Nah, didinya aya kecap cau nangka. Cau nangka mangrupikeun contoh kecap kantetan. Salajengna aya kalimah, waktu keur leumpang dina galeng, manehna manggihan oray welang. Ketika sedang berjalan di dalam galengan, dia menemukan ular belang. Nah, kecap oray welang mangrupikeun contoh kecap kantetan, yaitu ular yang belang. Salajengna nu kalimah, kalimahna nyaeta ngarah ngeunah mah sangu goreng kudu dikecapan geura. Supaya enak, nasi goreng harus diberi kecap. Nah, di situ didinya aya kecap sangu goreng. Nu mangrupikeun kecap kantetan. Sangu itu nasi, goreng itu goreng ya. Jadi nasi goreng. Nasi goreng merupakan contoh dari kata gabungan atau kata majemuk. Nah, itu merupakan contoh-contoh kecap kantetan nu mangrupikeun 2 kecap nu ngandung arti anyar. Jadi gabungan 2 kata yang mengandung arti yang baru. Mudah-mudahan tadi ngalartos tina contoh nutos di pasihan. Mudah-mudahan kalian paham dari contoh-contoh yang sudah diberikan. Ayeuna urang lebet kana pancen atawa tugasna. Engke mangga buka link Google Form kanggo migawe pancen ngeunaan kecap kantetan. Nanti silakan membuka link Google Form untuk mengerjakan tugas mengenai kecap atau kata gabungan atau kata majemuk. Nah, isi soalna sapertos di handap. Isi soalnya seperti di bawah. Pek ku hidep teangan kecap kantetan anu aya dina kalimah di handap. Silakan kalian mencari kata gabung yang ada dalam kalimat di bawah. Nu kahiji, minggu hareup manehna rek diajakan lalajo balap kuda ku emangna. Minggu depan dia akan diajak menonton balap kuda oleh pamannya. Nah, pek teangan mana nu mangrupikeun kecap kantetan dina kalimah eta. Berarti aya 2 kata yang harus ditulis. Nu kadua, di koperasi sekolah disadiakeun rupa-rupa barang kabutuh murid. Di koperasi sekolah disediakan beragam barang yang dibutuhkan murid. Nu katilu, alus milik nguseup di walungan teh.
menang lauk emas aya tiluna. Bagus memancing di sungai, mendapatkan ikan emas sampai 3 buah. Nuka opat, di perpustakaan rea buku bacaan anu eusinna pikaresepeun barudak. Di perpustakaan banyak buku bacaan yang isinya sangat disukai oleh anak-anak. Nuka 5, Herman ngarasa atoh sabab dibere hayam kate ku uwana. Herman merasa senang karena diberi ayam kate oleh uwanya. Nah, eta mangrupikeun contoh-contoh kalimah nu di jerona aya kecap kantetan. Mangga diteangan naon wae kecap kantetan nu aya dina kalimah eta. Engke aya contoh soalna dina Google Form. Nah, sakieu heula patepang urang dinten ieu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun barudak. Sumangetnya.